mana idahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah. Cik Imam Abu Yazid dani. Geus. Tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula komo. Ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia. Teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat. Beres eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Maman teu sah. Beres ditaja deui salat. Entos mama entos. Pan mama ngateu sahkeun. Ai sia ka aing nanya di mana dahar di mana nginum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat.